Mitra BSPH sadayana caturkeun panon poe geus bengkok mulon kaayaan geus beuki nyedak kaburit Sora Jangkrik jeung Tonggeret geus kadenge patembalan siga anu ngayajapkeun Sang Surya anu bakal surup. Harita Ambu Suri masih kene leumpang bari ngajinjing buntelan. Leumpangna ngaja malipir ka jalan satapak ka sisi kebon. Teu wani liwat ka jalan gede lantaran embung panggih jeung jalma lembur da bisi jadi bahan catur cenah. Leumpangna bangun ngalenghoy, dina pipina terus katempo nyurucug cai mata. Hatena nyeri asa digilihan ku Inis. Teu nyangka cenah Basura salakina tega nganyeri ka manehna. Padahal anu sabenerna naon nu kaalaman ku Ambu Suri teh bongana sorangan. Boga rasa tinduru anu kaleulewihi nu antukna nyiksa kana diri sorangan. Kitu deui ayeuna pikiran Ambu Suri lain sadar, malahan manehna beuki cecep bae ka Nyi Rukmini. Cek pikirna kabeh anu karandapan ku manehna gara-gara Nyi Rukmini. Antukna dina hatena timbul niat hayang mares kanyeri ka Nyi Rukmini. Sampai di hiji tempat Ambu Suri ngarasa capek. Brek manehna diuk di hadapan hiji tangkal. Pikiranna terus kumalayang mikiran nasib anu kudu ngalaman sangsara indi teh mah. Dasar ku teleb-telebna ngalamun setan ge akhirna datang ngaharewos mere nyaho ka jalan sasar. Suri nah pikiran Andika teh belet-belet teuing Suri. Kadenge aya hiji sora anu teu puguh ti mana datangna jeung teu katempo cirimna. Ambu Suri ngarenjag kagetna teu katulungan. Luak liuk neangan ti mana datangna sora tapi teu kapanggih. Bulu punukna murinding, jantungna pot-potan, tuur karasa leus. Andika masih pinuh ku rasa sieun oge, Ambu Suri ngawani-wani tumanya. Andika teu kudu sieun Suri. Kami nu bakal ngebaturan Andika. Kami nyaho Andika keur boga kasusah. Kami nurek ngebaturan Andika. Eta sora kadenge deui ku Ambu Suri. Ambu Suri beuki ngarasa sieun, tuluy maksakeun nangtung undur-unduran. Halik itu, nikah, halik. Cek Ambu Suri sisinglar bari terus undur-unduran. Suri. Dengekeun omongan kaula. Lamun Andika hayang leup astina kasangsaran hate. Eueuh deui jalana Suri. Geura paehan tah jalma dipikacecep ku Andika. Geura paehan si Rukmini lantaran salira si Rukmini kulendang di alam dunia. Andika salirana bakal sangsara. Kitu cek eta sora nu tanpa jirin. Siup ujuk-ujuk aya angin ngagelabung karasa maneh tarik ngoyakeun tatangkalan anu aya di dinya. Sakabeh tatangkalan katampo pating plenod dahan-dahana paregas. Ambu Suri beuki ka sida ngarasa sieuna tulul lumpat ngajuhan eta tempat. Saking kusieuna Ambu Suri lumpatna meni ti totolonjong. Sababaraha kali mah labuh tapi teu dirasa. Buru-buru nangtung deui tulul lumpat. Sok tungtungna mah anjuk ka pinggir hiji walungan. Ambu Suri geus teu kuat deui lumpat. Antukna andiprak dina luhur batu di pinggir walungan. Panan poe geus nyurup di tukangan gunung, diganti ku cahaya layung anu hurung ngubiar. Sora Tonggeret beuki kadenge patembalan, dialokan ku Sora Jangkrik jeung Bancet. Ambu Suri masih keneh katempo diuk dina luhur batu. Awakna karasa rungsek, hampir teu kuat nangtung-nangtung acan. Saking kuloba-lobana pikiran, malah jarina Ambu Suri katempo siga anu bengong. Teu jauh di tempat eta, aya tilu jalma katampokeun sasalingkeran. Kabehanana ngawaskeun ka palebah Ambu Suri ti kajauhan. Tiluanana make pakaian sing sarewe hideung, diiket barang-barang semplak, beungeut budi amprotan. Anu saurang awakna jangkung badag, sepir babalingdingan. Si horeng eta teh si Jarot, jalma nu geus kawentar tukang yeun keributan. Tukang babadog rarampok. Ari nu saurang deui pendek busukel, beuteungna gendut, eta katelahna si Gondel.
Nu hijina jangkung jangkorang nyaeta si Bungkreng. Dua nage anak buahna si Jarot. Tuh dulu sidik-sidik kumaraneh saha eta. Cek si Jarot bari leungeunna tutunjuk ka Ambu Suri nu masih keneh tiuk bengong dina luhur batu. Lauk eta mah kakak. Jawab si Bungkreng bari katempo nyerengeh bungaheun. Ngadenge jawaban si Bungkreng, si Jarot ujuk-ujuk ambek bae. Bari nyontrongkeun tangan si Bungkreng, hau si Jarot ngarekan. Dasar goblok sia. Ari ngomong teh pada ungap bae. Deleh usia. Mangkara aya lauk bisa diuk dina batu, sentak si Jarot. Ari si Bungkreng malah nyengir. Bari nyekel tarang napok, mainan ngomong deh. Ele si kakak, dasar kuper. Ari kuring nyebut lauk teh istilah kakak. Maksud nama eta teh mangsa piuntungkeun, lain lauk beneran. Bener kakak. Eta teh Ambu Suri, pamajikan si Sura. Jalma anu panggeurna di lembur ieu. Tapi kuring heran, kenaha manehna cicing di dieu. Cek si Gondel milu ngomong. Halus, bener pisan mah deh Bungkreng. Eta memang lauk, malah mah lauk hiu. Cek si Jarot. Terus kudu kumaha urang ayeuna kakak? Si Gondel nanya. Bodok sia, belagu. Tewak atuh, urang sandra. Kunakeun jang mersi Sura. Pasti mucekil. Cek si Jarot. Bener kakak. Kuring satuju, ayeuna keneh cuang tewak. Cek si Bungkreng. Tuluy tiluan hindit nyebar. Si Bungkreng kebelah enca, si Gondel kebelah katuhu. Alis Jarot lempang ka hareupeun Ambu Suri bari ka tempat tenang. Ambu Suri masih keneh ka tampong ngalamun bari diuk di luhur batu di pinggir walungan. Geus teu inget waktu nyedek ka burit. Bari jeung manehna teh keur aya di tempat anu hara-haraeun. Nah pikiranna ngan hiji hayang males ka nyeri ka Nyi Rukmini anu sabarna mah teu tuah teu dosa. Keur kitu teu kanyahoan ti marana datangna ujug-ujug dihareup jeung kenca katuh manehna aya 3 jelema geus ngabadega. Atuh Ambu Suri kaget. Saha maraneh? Rek naha? Tanya Ambu Suri bari jeung reuas. Tenang Ambu, ulah reuas. Kami mau nyilakakeun. Asal cek si Jarot bari matana murelong ka Ambu Suri. Ngomongna can anggeus kaburu dipotong ku Ambu Suri. Maraneh nyaho saha kami? Ya, kami teh pamajikan Mbah Sura. Ulah kagabah. Cek Ambu Suri bari hatena mah ngarasa sieun pisan. Adenge Ambu Suri ngomong kitu, si Jarot jeung anak buahna malah pating cekak deui bae. Justru eta Ambu, kami nyaho Ambu teh pamajikan Mbah Sura, jalma anu pangbeunharna. Jadi ku kami Ambu teh rek ditukeurkeun ku duit. Cek si Jarot. Nya Ambu, mun hayang salamet, Ambu ulah kalawan. Cek si Bungkreng itu ngomong. Ambu Suri bener-bener rasa sieun. Tapi dina uteukna ujug-ujug aya ilham jang nyilakakeun Nyi Rukmini. Ambu Suri nyoba-nyoba neger-neger maneh terus maena ngomong leuleuh. Ujang, Ambu ngarti ka hayang maraneh. Geus ayeuna mah kieu bae. Lamun Ujang hayang duit, ku kami rek dibere duit. Malah mah loba pisan. Ujung munding tilu sakalian. Tapi Ujang kabehan kudu daek ngulungan Ambu. Cek Ambu Suri. Ulah nyoba-nyoba nipu kami Ambu. Kami lain jawab boloko. Cek si Jarot. Jeh bener Ujang. Sing percaya ke Ambu. Daek sumpah. Ambu mau ngabohong. Cek Ambu Suri deui ngayakinkeun ka si Jarot sapada kanca. Si Jarot ngahulang sakedeung terus ngalieu ka anak buahna. Minta pendapat ti ditu nambah. Si Bungkreng terus ngomong. Teu salahna kakak. Katempo tina parwana mah teu ngabohong. Nya kakak. Salahna, turutkeun wae ka hayangna. Leuwih aman jang urang. Si Gondel nguatkeun omongan si Bungkreng. Geus ngadenge omongan ti anak buahna kitu mah, pok si Jarot nanya deui ka Ambu Suri. Naon anu kudu dilakukeun ku kami Ambu? Tanyana. Gampang Ujang. Tugas Ujang tiluan mah ngan saukur maean si Rukmini. Anak si Watni mun sanggup ku Ambu. Ujang kabehan rek dibere duit 100.000. Ditambah jang munding 3. Kumaha? Sanggup henteu? Ngadenge kitu si Jarot saparang kanca ngajenghok rada berat oge ngalaksanakeun tugas eta. Tapi marahna we kabita ku duit 100.000. Antukna sanggeus badami jeung pada baturna si Jarot satuju. Satuju Ambu, tapi syaratna Ambu kudu mayar heula uang mukana. Cek si Jarot. Ambu Suri menibungakeun ngadenge si Jarot sanggup ngalaksanakeun tugas di manehna. Teu talangke Ambu Suri ngaluarkeun duit sabaraha lembar tina jero buntelan terus lempang ka hareupeun si Jarot. Pak.
eta duit ku Ambu Suri digaplokeun kana tarang si Jarot. Tah ujang duitna, cek Ambu Suri. Dikitukeun si Jarot ambek, dianggapna Ambu Suri teh sopan. Haop si Jarot nyarekan bari melotot. Kurang ajar, teu sopan si Ambu. Ada ngadaplokeun duit kana tarang dewek. Dicarekan kitu Ambu Suri polohok. Har, pancek ujang Ambu kudu mayar duit kana muka. Ari muka teh beungeut lain ujang artina teh. Ngadenge jawaban Ambu Suri itu, si Jarot jeung si Jena akhirna padanya kakak. Ambu, hampura. Kuring salah. Terus iraha kuring kudu mayahan si Rukmini, tanya si Jarot. Ayeuna pisan mun bisa mah. Mun geus hasil bebeja ka Ambu. Munding jeung duit sakurangna dibayarkeun ka ujang. Cek Ambu Suri ngarasa geus teu sabar. Satuju Ambu, ayeuna keneh ku kuring rek dilaksanakeun. Nuhun Ambu. Cek si Jarot bari tuluy ngajak Indit ka si Bungkreung jeung si Gondel. Cik maranehna ari Indit tiluana katempo si Ganu badoangan pisan. Ari Ambu Suri sanggeus si Jarot saparakan si Indit, manehna jadi bingung. Tuluy deung cenah mun kudu terus cicing di dieu mah. Akhirna daripada sangsara, Ambu Suri milih rek balik deui bae ka imah Basura. Soal Basura kumaha-kumaha engke ka manehna lah urusan engke. Jung Ambu Suri nangtung tuluy Indit balik. Cag urang tunda heula. Cahaya layung seutik-seutik sirna kaganti ku mendem najang-jang peuting anu nutupan sakuliah eta pilemburan. Kaayaan mimiti poek. Sora jangkrik mulai kadenge rame patebaran jeung cicir jeung cari cangkas. Hawa gunung karasa beuki tiis nembus kana satulang sandi. Dina kaayaan kitu dilandeheun eta lembur katempo aya 3 jalma anu keur pating juringkang leumpang mapayan jalan satapak nuju ka eta pilemburan. Si Horeng 3 jalma eta teh nyaeta si Jarot, si Gondel jeung si Bungkreung anu boga niat teu hade rek nyangkalak di Rukmini ngemban tugas di Ambu Suri teh. Lamun marangan katempo kumarehna aya 3 jelma buru-buru tiluanana nyalingker ka nu rungkun. Dadah, kumaha pinapaleun urang ayeuna? Cek si Bungkreung mimiti kadenge ngomong. Nya bener kakak, lamun gagabah bisa petak cilaka. Cek si Gondel mayeran omongan si Bungkreung. Heueuh, urang kudu bade heula nu lantit supaya hasil jeung lancar. Jawab si Jarot bari katempo rada ngahulang. Kuring pernah nempo kakak. Lamun wayah kieu biasana si Rukmini sok Indit ka Tajuk kakak. Kumaha lamun urang cegat di jalan di belah kulon Tajuk aya tempat anu rada sudi. Cek si Gondel ngomong deui. Dewek satuju, beu cuang ka ditu. Cek si Jarot bari lempang deui mari pir ka kebon. Dituturkeun ku si Gondel jeung si Bungkreung. Kocapkeun Rukmini, wanci kitu tara biasana manehna aya keneh di imah. Teuing naon sababna manehna ngadadak koream Indit ka Tajuk. Hatena ti tadi sore karasa pating sareblak. Katempo ayeuna ge Nyi Rukmini keur dieu keneh ngahulang dina palupuh. Tacan ka Tajuk nyai, cek Mang Wardi bari nyeungeut damar. Teu acan apa? Duka kunaon nya asa ti rarajeun kieu raraosan teh? Jawab Nyi Rukmini. Asup angin beureun nyai. Cek Mang Wardi bari tuluy main asup ka kamar nyokot sarung jeung kobeah rek Indit ka Tajuk. Papa ka Tajuk heula nyai, cek Mang Wardi bari Indit. Mohon Bapak, jawab Nyi Rukmini. Teuing naon sababna harita Nyi Rukmini siga nu bener-bener boga pirasat goreng. Dadana terus pating sareblak, pikiran angkurawut, beungeut indungna nu geus ninggal sabab baratun ka tukang asa katempo kokolebatan bae. Kunaon atuh aing teh nya? Asa beda ti sasari. Ieu hate karasa sesebelakan bae. Boa-boa bakal aya kajadian nu teu hade, rentes hate Nyi Rukmini. Keur kitu kulumrang sada aya sora seeng di dapur anu ragrag. Jung Nyi Rukmini nangtung tuluy Indit ka dapur di tempoan, tapi seeng masih keneh aya di tempatna. Aneh, jelas kadenge pisan sorang ngagolombrang tadi seeng teh. Tapi teu aya nanaon. Nyi Rukmini ngahulang maena inget tatan salat magrib. Tapi rek salat teh asa hoream pisan. Nyi Rukmini kalah kahareup deui tuluy diuk di tempat anu tadi. Leng maena ngalamun deui. Cag urang tunda heula.
kocapkeun deui kaayaan si Jarot sapara kanca. Marehna geus nyarumput di hiji rungkun anu rada jauh dibulah ku Leunun Tajuk. Marehna ngarawaskeun ka jalan anu biasa dilewatan ku Nyi Rukmini lamun rek indit ka Tajuk. Tapi geus dila diawaskeun Nyi Rukmini tacan keneh katempo liwat. Urang kudu mastikeun heula naha si Rukmini poe ka Tajuk tante. Cek si Jarot harewosan. Kumaha mastikeun kakak? Lamun kuring indit ka itu pasti dicuriga. Jawab si Bungkreung. Poloho sia, dewek teu nitahi lain ka ditu, bentak si Jarot. Tuluy kumaha tuh kakak? Tanya si Bungkreung deui. Pikiran kunyane kumaha carana? Sabab dewek teu nyaho, cek si Jarot. Atuh ulang si Bungkreung ngahulang leungeunna nempel kana tarang tandaning keur mikir. Si Jarot tanya deui, kumaha? Geus kapikir acan? Si Bungkreung gogodeg. Acan kakak. Si Jarot melotot. Belegug sia. Aliku kakak geus kapikiran acan. Si Bungkreung balik nanya. Acan dewek ge. Ku dewek can kapikir, jawab si Jarot. Atuh ari kitu mah kakak sarua. Kakak ge. Si Bungkreung teu nuluykeun omonganna, sabab kaburu dipotong ku si Jarot. Sarua kumaha sia? Rek ngomong aing belegug. Cek si Jarot ambek, dampal leungeunna geus meber rek dipake nampilin ka si Bungkreung. Tapi sampe meprak nampilin kaburu si Gondel nawel bari harewasan. Udah ada ribut kakak. Leungeun si Gondel nunjuk ka palebah jalan. Tuh tempo. Siga si Wadi ku leumpang. Atuh si Jarot jeung si Bungkreung caruring hak. Kabehanana balancrong ka palebah jalan. Barang breh teh nya Mang Wardi katempo ke leumpang sorangan. Bener, itu emang si Wardi. Nah sorangan beheur. Cek si Jarot harewasan. Atuh kakak, mana kitu ge si Rukmini na? Meureun teu ka Tajuk. Keur aya halangan meureun kakak. Cek si Bungkreung. Bener. Lamun kitu, ieu kesempatan alus. Cuang corak bae ka imahna. Cek si Jarot. Nu sajana satuju tuluy tiluanana ka kadayapan ninggalkeun deui tempat eta. Tekung silila, si Jarot sapara kanca geus aya di tukangeun imah Nyi Rukmini. Nyarumput di tukangeun rungkun cau. Terus si Jarot marentah ka si Bungkreung supaya noong ka jero imah. Si Bungkreung teu talangke ke katayepan kalipiri imah tuluy noong kana salah-salah bilik. Barang breh katempo Nyi Rukmini keur ngadaweung sorangan. Atuh si Bungkreung bungaheun, tapi ku ngahulahna si Bungkreung teu sadar. Kagorok bari jeung sulak. Kakak, aya itu kakak. Sore itu aya kakak euy. Cenah cek si Bungkreung. Kadenge si Bungkreung nyerok gitu si Jarot jeung si Gondel ambek. Tapi saking ambekna si Jarot ge jadi teu sadar nyentak deui tarik ka si Bungkreung. Goblok sia, make nyerok sagala. Dibahayaeun bae. Cek si Jarot bari tarik pisan sorana. Atuh si Gondel ge jadi malik seueul ka si Jarot. Guat-guat maena ngabekem sungu si Jarot bari ngarewas. Cicing kakak. Cek kakak ge sarua belegugna jeung si Bungkreung. Cicing ulah ngagorowok. Cek si Gondel. Si Jarot ambek, napasna karasa eungap. Sabab si Gondel teh lain bae saukur ngabekem sukutna, tapi liang irung si Jarot ge katutup. Atuh si Jarot eungap teu bisa napas. Saking ambek jeung eungapna, trig dampal suku si Gondel ditenjrag ku dampal suku si Jarot anu cebrag. Atuh si Gondel ge ngagoak, tarik deui bae. Aduh, nyeri kakak. Aduh, nyeri. Cek si Gondel bari ngalipaskeun leungeunna tina sungut si Jarot. Tuluy ajag-ajagan wari nyekelan suku. Atuh kaayaan di pakarangan imah Nyi Rukmini jadi gandeng kudu pating corowok. Nyi Rukmini anu keur ngalamun tangtuna bae kaget ngadenge sora atuh pating gorowok. Dadana beuki sesebelakan. Jeung nangtung keteyep leumpang nyokot popongkol anu aya di juru imah. Tuluy muka panto lalaunan keluar. Geus aya di luar, Nyi Rukmini ulah kilik nengan jalma nu tadi ngagorowok. Saha di dieu? Ieu mah akang nyai Kang Bungkreung. Cek si Bungkreung bari norojo ti panyemputana nyamperkeun ka Nyi Rukmini. Ari si Bungkreung kalah buluhan melehem bari terus ngadegetan Nyi Rukmini. Teu aya naon nyai, kan hoyong pendak bae sareng nu geulis. Sabot si Bungkreung ngadegetan Nyi Rukmini, si Jarot jeung si Gondel muliwed ka tukangeun imah. Hendak sakedeung geus aya di satukangan deui Nyi Rukmini bari jeung teu kanyahoan. Tuluy kep si Jarot ngabekem sungut Nyi Rukmini. Ari si Bungkreung
Jeung si Gondel buru-buru newak sukuna. Nyiruk Mini tangtuna bae kaget, sukuna totojer, pok bobogaan si Bungkrung kata jong goak si Bungkrung ngagoak. Sabot kitu Nyiruk Mini oge ngegel kana leungeun si Jarot anu keur ngabakam sungutna. Atuh si Jarot oge ngagoak kekrempengan. Leungeunna dilepaskeun. Nyiruk Mini nyerowok tulung-tulungan. Numpuk kain kitu si Gondel jadi sasah. Sieun jalma-jalma daratangan ka tempat eta. Seret si Gondel ngaluarkeun ngodog. Pedes tonggong Nyiruk Mini ditojos cerit. Nyiruk Mini ngajerit. Awakna balaboran ku getih. Lakat teh kubrag. Nyiruk Mini ngagobrag. Si Jarot sapara kanca beuki sasah. Tuluy si Jarot mere komando supaya kabur. Perengbang tuduhanna kalabur. Ari Nyiruk Mini awakna ngagoler mani getih. Dina palupuh panona molotot sungutna calangap. Teu lila ceklek Nyiruk Mini ngadepaskeun nyawa. Aneh, teu ngendek lila ujug-ujug angin ngeklebug leuleungan. Seor layon Nyiruk Mini anu keur ngagoler kasapu turun hiber ka bawah angin. Teu lila les teu katempo deui. Mitra BSPH sadayana mung sakitu heula dongeng anu judulna Riwa Manggih Pati bagian kedua. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Ieu dongeng dikarang ku Pibados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pibados keneh. Hapunten dina kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.